A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qala innaka minal munzirin fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم syakirin. Wallahu a'lamu bimaradi. Qala ngucap ya iblis ngucap-ngucapin lapad anzir ning ngentikaken tuan ning ingsun akhirni tegese ngairkeun tuan ning ingsun ila yaumi yubasuna tegamaring dina den tangikeun ya nas kabeh anasu tegese manusia. Qala ngadawi ya Allah ing lafazinaka minal munzirin ing satuhune sira iblis ikut tetep setengah saking kang dan enteni kabeh. Wa fi riwayatin ukhra lan ikut tetep ing dalam riwayat kang one utai lapadila yaumil waqatil ma'lum tegamaring dina waktu kang malum aya waqatin nafkhatil ula tegese waktu tiupan kang awal. Qala ngucap ya iblis fabima aghwaytani lafaz fabima aghwaytani maka demi enta nyasarkeun tuan ingsun bi ghaikal tegese kalawan nyasarkeun tuan kadu ingsun wal baul qasam taiban kumaidakeun kadu qasam wa jawabu lan utai jawab qasam iku lafaz la aqudan yati bakal dodok temenan ingsun lahum kadue bani adam li bani adam tegese kadue bani adam sirata kal mustaqima ing dalam dadalan tuan kang ajeg yakni agama Islam ya ala tariqil musyri lai tegese ina tese dadalan kang nepukeun maring tuan sumalati naum kari-kari yakti bakal nekakeun temenan ingsun ing bani adam mimbaini aidihim saking antarane pirang-pirang arping bani adam wa min qalbihim lan saking saburieun bani adam wa an imanihim lan saking pirang-pirang tengen bani adam wa an samailihim lan saking pirang-pirang kiwaeun bani adam min kulli jihatin tegese saking saban-saban jihad famna'uhum an suluki maka bakal jaga ingsun ming bani adam saking ambaing tariqil musil ilaik. Wala Ibnu Abbas ngucap Ibnu Abbas ngucap ing lapad wala yasab ayati min fauqihim lan ora kawasa ya iblis ingatan nekani ya iblis saking sadukuring bani adam li alla yahula bainal abdi wa bainar rahmatillahi ta'ala penenta orang ngaling ya iblis dalam antarane abdi lan antara rahmat Allah taala. Wala tajidu lan orana nemu tu anak farau mingake kene bani adam syakirina lekang syukuran kabeh mukminina tegese kang imankeun kabeh. Qala khruj minha mal'umam madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Wallahu alam bimarani gadawu ya Allah ngadawu ing ayat ukhruj matusira iblis kana saking jannah mal'uman hale kang deninakeun bil hamzi kalawan nganggo hamzah muayyaban tegese kang den celak
awamku tanah tawa kang den benduni madhuron tur kang den usir mubadan ane rahmati tegesa kang den adoe saking rahmat laman tabi'ata yakti utai wong kang anutil nyaman kayang sira minum saking nasi minan nasi tegesa saking nasi awalam mulai tidak anu tawi lamaiku maidakeun gadoe tidak mutiatun lil qasama tawa iku kang nyawiskeun gadoe qasam wa lan utawi ya kitu wala amlan jahannam wa huwa lan utawi ya jawab qasam iku la amlan iya ngebeki temenan ingsun jahannam ing jahannam minkum saking sira kabeh ajmain sakabeh aya mingga tegese saking sira bizurriyatika kalawan anak cucu sira turunan sira wa minan nasilan saking manusia wa pihilan iku tetep ing dalam la'ablan taglibul hadir alal ghaib utaingalin diakeun kang hadir ing atase kang ghaib bil jumlati makna jazaiman lan ing dalam jumlah itu mana jaza wa wala sewa wala jaza makna jaza iman tapi makna jaza nikman asyartiyah kang bangsa saat man tabi'aka u'adzibuhu tegese utas apa maniku nganut yaman kang sira maka bakal nyiksa ingsun iman bahwa Allah nyiptakeun kangjeng Nabi Adam teh di surga. Jadilah kangjeng Nabi Adam penghuni surga. Memeh kangjeng Nabi Adam diciptakeun Allah leuwih ti ulah nyiptakeun malaikat sebagai penghuni surga oge di langit-langit. Di antara nutu heula diciptakeun ku Gusti Allah ialah iblis. Iblis eta ciptaan Allah anu pohara pisan manutna ka Gusti Allah. Tapi ketika Gusti Allah nyiptakeun kangjeng Nabi Adam nu kamari dijelaskeun walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum kaulan wagung nyiptakeun kangjeng Nabi Adam kemudian anjeun teh dipikul ditonggong kangjeng Nabi Adam dirupa-rupa nu bakal keluar sesuai izin waktuna. Setelah kangjeng Nabi Adam diciptakeun dibejakeunlah ka para malaikat. Kemudian Allah merintah summa qulna lil malaikati cak Allah ka para malaikat usjudu li Adam hormati Adam sujud fasajadu seluruh malaikat sujud menghormati ka kangjeng Nabi Adam alaihis eueuh nu kaliwat hiji-hiji acan illa iblis bat teu daek sujud ka kangjeng Nabi Adam ngabagen lam yakun minas sa'i bagen we bagen jauhan urang nama bahasa bagen baget teh bahasa Korea baget bae nama teh terobah dinaikkan sujud janaba ketika malaikat berkabeh sujud iblis gak baget teh naik sujud otomatis ditegur ku Gusti Allah cek Gusti Allah ma mana'aka alla tasjuda amartuh wa iblis Allah halian kanjeng ketika kaulah nita sujud ke Adam mana tidak sujud kunaon cek iblis tuan kira-kira bae abdi kudu sujud ke Adam kira-kira maya abdi kudu sujud ke Adam kunaon sia panaing nita Gusti ana khairum min panabdi teh leuwih bagus tibatan Adam
aja dulu bagus kudu sujud ka dulu handap util itu natuh khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin panabi mah diciptakeun tina seuneu ada mah tina endut atuh sapira endut anu lempung kayak gerak aku budak angon pakai mamadukan ge mbong abdi mah setiap kita sujud terurut kain mbong sujud sia mbong sebab kaulama meulah diciptakeun anak masya Allah dimimitian ku iblis teu daek ngahormat ka Kangjeng Nabi Adam alaihis cek Gusti Allah iblis ari sia teu daek sujud mah ka Adam fahbit minna turun sia fama yakunu laka an tatakabbara fiha layak teu pantas surga dicicigan ku jelema nu sombong model maneh aing moal nyicingkeun jelema sombong di surga teu pantas teu layak turun sia tahus innaka minas sagir turun sia termasuk anjeun teh jelema nu iula cek iblis golan zirni la yaumi yubasun Gusti abdi diusir di sorga Gusti kita turun ka mana meureun abdi bakal turun ternyata begitu diturunkeun iblis ku Gusti Allah teh horenganan pasna di lautan ngan iblis mana diturunkeun teh aya pamundut aya pamenta ka Gusti Allah cak iblis anzirni ila yaumi yub'atsun Gusti tangguhkeun abdi engkekeun Gusti ulah dicepetkeun ila yaumi yub'atsun datang ka poean diharudangkeun manusia artina iblis mohon ke Gusti Allah ulah waka dipaehan datang ka tiupan kadua boh teu kira-kira pantama umur atuh ribuan tahun jutaan tahun sarua jeung kieu sadar abdi teh bakal dikanarakakeun lantaran sadar abdi teh embung kudu sujud ka Adam mah tapi hiji bae pamenta abdi daek diturunkeun ti sorga menta panjangkeun umur abdi datang ka tiupan Israfil kadua boh apan Gusti Allah teh barang nyiptakeun langit bumi kemudian para malaikat termasuk Kangjeng Nabi Adam teh aya hiji malaikat nu ngaran malaikat Israfil eta teh ku Gusti Allah teh dititipan songsrong eta teh titah dicekel kade ieu songsrong teh ulah ditiupkeun sambarangan ieu songsrong teh Israfil lamun ku sia ditiup bakal ngagibeg di dunia engke kumaneh tiupkeun 3 kali di akhir zaman ketika aya aya priwit kade lamun memeh aya perintah ulah satiup tiap amankeun ieu songsrong mangga Gusti cek malaikat Israfil kagedeanana eta songsrong teh 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi teh lamun dipuatkeun di huluna eta teh masih logor keneh ambut teh sinyeun songsrong mu gede-gede teh sejaritakeun ada sejaritakeun ada kade engke tiupkeun di akhir pertama tiupan pertama poe kabeh manusia tiupan kedua harudang manusia kabeh nu dipenta ku sakadang iblis anzirni ila yaumi yub'atsun abdi dagokeun ku Gusti tangguhkeun ulah dipaehan datang ka ila yaumi yub'atsun datang ka poe manusia harudang bangkit deui harudang atuh berarti iblis lambung pae gak pamenta adanya napa datang ke manusia ya dihudangkeun deui ai siapa eta tante mumpung bae nya nu mantak dijawab ku Gusti Allah gol
innaka minal munzirin. Cek Gusti Allah ari kitu kahayang sia mablis ku aing sia termasuk anu diijabah hayang ku aing diakhirkeun sia ngan diakhirkeun ana ila yaumil waqtil ma'lum datang ka waktu tiupan pertama tetep jana ge ka bawa pae aya ditangguhkeun mah tetep ditangguhkeun ngan pamentana saeutik hayang iblis mah datang ka tiupan nu kadua ketika manusia dihararudangkeun ari ku Gusti Allah dijawabna datang ka tiupan pertama bae supaya ngarasakeun modal sia ge sarua bae pae di tiupan pertama sarua iblis. Maka iblis teh sebenarnya mah ketika ndek ditiup songsrong ku malaikat Israfil nu pertama sujudnya lagi ceuriknya na iblis teh kapan raja jin raja setan nyana teh ceurik langsung berat sujud eta setan-setan iblis-iblis kuntilanak bangsa kamangmang bomonon daratang karajana tuan raja kunaon ieu poe ieu ko ngalengis cerik ko sujud ko cai mataan biasa nama jalain kieu biasa nama timbul perintah-perintah ayo laksanakeun supaya marabok tuh disikupa disita supaya dararina tuh itu tuh di mana tuh di Jati di mana tara tuh paratisia nyaho sia nelayan paratisia ini jatuh nyaho isinkeun di Jati nelayan di Tangerang naon karang-karana tuh saya nyaho deui wae udah ngaran raji nyaho kanu kitu heran aing mah masyaallah di Jakarta teh naon karepun nyaho deui aduh ampun aya bahan bebarengan di gaji pending nya ya ya Allah ya Karim cerik gudang sadariat teh nyaho cek iblis kunaon tuan raja aing geus nyaho Israfil geus aya perintah ti Gusti Allah titah niup ku ari pan aing paeh termasuk sia cedegeun paeh pan aing mah engke bakal ka neraka termasuk sia ajuna mah pan di neraka teh terus-terusan moal diangkat deui ieu nu aing jadi sedih teh nu mantak aing madeg iman ka Gusti Allah maca dua kalimat syahadat cara di dinya iblis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nyana iman nyana ngan panon poe geus timbul ti kulon tutup pintu si gotaka geus jalan jang iman lantaran tanda tutup pintu tobat adalah panon poe timbulna lain di wetan tapi di kulon tak sujud iblisnya ketika panon poe di kulon kiamat jadi neraka aing ieu syahadat jana cak seluruh malaikat tidak ada syahadat hari ini woi aduh bagi galengis iblis bagi galengis aduh cerik datang ke meratan lagi iblis datang ke cai mata nate getih iblis teh ku hayang ditarima tobatna cak Jibril enak aya lo dulu atuh kalau mau tobat dan sekarang tidak ada jalan bagimu atuh enak aya lo pasti malaikat Jibril tas di kampung Melayu kajian ngomong waduh malaikat Mikail nih malaikat Mikail datang ke malaikat iblis weh aja mengkonon deh aduh tas dibau kajian ngomong disengserikan ke seluruh malaikat iblis jujung ke lantai disengserikan ditongton tah eta engke ieu mah kakarak pamenta anzirni ila yaumi yub'atsu abdi siap turun di sorga tapi abdi tangguhkeun datang ka tiupan kadua cek Gusti Allah innaka minal munzirin
dipanjangkeun umur sia datang ka tiupan pertama tatap sia milu bae cek Gusti Allah. Qala fa bima waitani la aqaudanna siratal mustaqim. Cek iblis teh anu mantak ulah hayang ditangguhkeun datang kang ke deui abdi teh da sadar bahwa engke teh abdi bakal ka neraka. Nganai kudu gegelencengan abdi hungkul jeung anak buah abdi di neraka mapan manya nu mantak abdi pamenta dipanjangkeun umur sote fabima agwaitani demi nyasarkeun Tuhan ka abdi ku sadumeh abdi embung sujud kemudian abdi diusir ulah samat kani aya cak iblis la aqaudanna siratal mustaqim. Abdi niscaya yakin pasti bakal ciri-ciri di jalan-jalan lurus anu menuju ka Gusti, di jalan-jalan Islam anu bakal nyampekeun ka surga, bakal kaparangi jeung Gusti. Abdi di dinya dekaricing jeung anak buah abdi. Sumpahna model kitu iblis. Tok, cek Gusti Allah kumaha maneh? Ya Allah. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. Cek iblis teh kaulah teh dek ngagoda anak-anak Adam di jalan anu lurus menuju Tuhan yakni di agama Islam supaya ulah cicing teguh di agama Islam. Nah, kaulah bakal ngadatangan ke anak-anak Adam teh tanggung mimbaini aidi biar kedua wa min khalfin tukang elo wa an aimanim pikatu obat wa an sarai dikenca saidera ukul adek didatangan lain lalagaan iblis teh pokokna mah wala tahidu asfarum sakirin Tuhan mau melihat ka jelema ka manusia ka anak Adam iman ka Tuhan moal goda ku kaula ambo eta iblis lain lalaga Masya Allah numbantat iblis teh datang ka urang teh lain lalagaan mimiti di hareup kadua ti tukang nomor katilu nati katu nomor kaopat nati kenca jadi urang mah kuari diider-ider ku panggoda iblis ja sumpahnya na la aqaudanna siratal mustaqim la aqaudanna lahum siratal mustaqim sumpahnya pokona mah kaula mimiti latihanahum min baini aidihim babe teh adek datang ka hareupeun manehanana naon ta tugasnya ngagoda manusia di hareup teh subuhatul mabniyah ala tasbih dalirukeun tentang agama-agama anu bakal menembus ka hareup ka akhirat aidihim teh hareup teh nu bakal ku urang ka sorat yane akhirat geus agama kunyana disaliru-salirukeun jol bae iblis datang sia teh cicing di agama nu can karuhan Juned cak iblis sia sok ngadengekeun kiai ge teu nyahoeun jaing nu leuwih ti heula hirup mah panaing mah kungsi di sorga baheula nyaho neraka nyaho sorga aing mah teu cangcaya deui sia sing hade tuh nu bener mah tu agama nu itu sia mah nyembah ka pangeran-pangeran teh teu kadeuleu manya nu teu kadeuleu kudu disembah-sembah ulah disembah atuh eta mah pangeran mah ja teu kadeuleu sia sok Allah leuwih nyaho aing tibatan sia ka Allah mah maningan anu ngawujud batuh aya Isa eta nu kadeutuh Maryam mulai bimbang apa iya ya cek jara ulah sok bimbang-bimbang geus maning asup Kristen bae kebenaran di negara urang mah pamerintahan lagi jalain pemerintahan Islam mun sakira-kira diridhoan ku Allah mah pemerintahan urang jadi DPR loba kiai loba ustad atuh pemerintah polisi loba kiai loba ustad abri kitu keneh ja presiden lagi nu kamari mah atuh pan bagus agamana kakarakuari bae rada di tapi eta gepan Islam keneh nu sabenerna mah
Gitu kumaha tah lamun bener mah Islam bener atuh Islam teh mun bener pasti kabeh ge berjuang dan Islam kudu teu berjuang nah berarti Islam teh teu bener nu bener mah tetep Kristen geus mani ngasup Kristen bae kos kitu iblis lamun urang aya tolol sia iblis aing mah tetep bae syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah oh sia tetep syahadat aya keneh guys, ulah sok asup Kristen, ulah sok Yahudi, tamat agama tuh beres, tamah maning LDI. Turun iblis etik turun. LDI mah dipilihan ayat-ayat Quran teh. Anu masih kena efisien pakai, nu teu efisien teu pake ulah dipake. Jang naon Quran dibaca aya henteu dipake mah. Tah ieu, anu masih kena efisien ieu ayat-ayatna ieu disaku diakurkeun jeung kaayaan zaman. Nah ieu LDI. Goblok sia. Iblis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oh dia teu daek cek LDI. Teu daek aing mah hayang kos kitu mah. Persis. Turun nyana turun terus Muhammadiyah geus tuh kalau usoli segala kunut segala Allahu akbar Allah maha uninga geus bahkan ka ditu mah geus teu kudu salat lantaran di ditu ge aya bakal ka surga mah sanjan teu salat ka surga bae salat bae ge bakal ka neraka mah kan teu kudu salat da sanajan kiai ge aya tulisan ada di ditu bakal ka neraka mah nyana ngiai ge ka neraka bae sia sanajan mabok sanajan judi sanajan zina si emba dikekelek ku sia ai bakal ka surga geus bebaskeun penting syahadat mah geus atawa zikir bae geus la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah teu kudu salat cara di perumahan loba ku anu zikir teu kudu salat capek cara salat mah mending zikir dalilna wala zikrullahi akbar tuh cak aing ge eta bae geus ulah hese capek segala sok kudu subuh puyang sia da iblis lamun kurang kadeuleu iblis siapa dikerekam siapa mun kadeuleu kurang dikieu-kieu cak iblis atuh sia gelut sia nu ewe cak iblis jadi mah gagah Pak tapi tetep bae urang can gelut mah pan can ngeunaheun bener teh can gelut bacan ngeunaheun aing hang gelut jeung sia ieu kuring nyana iblis kadengekeun jeuh tapi ucing ngomongkeun aing aduh iyalah jadikah hiji iblis summalatiyan lahum min baini aydihim kaharep teh akhirat nah agama digusar digeser mun teu ngaji teu masantren naudzubillah min dzalik janjina iblis la aqudanna lahum siratal mustaqim ai datang soal agama dan disalirukan ku aisyah agama kena asup Kristen kena asup Yahudi kena asup Protestan kena asup Katolik atau belah dituna belah dieuna kena asup gitu Hindu Buddha belah dieuna deui ulah kena asup ahli sunnah wal jamaah pokoknya terus bae teureun mangkaning terus bae nya nama teureun sing hade jang diri urang mantak jadidu imanakum bila ilaha illallah perbarui cek kanjeng Nabi iman maneh dengan perbanyak baca la ilaha illallah mantap minimal mantap salat baca 3 kali komo ka ditu nama sabaraha sesuai jeung aturanana 3 kali baca lantaran iblis ieu datang wah teu kira-kira la atiyannahum min baini aidi diharap soal agama soal hukum-hukum nyana ki uji haramkeun kredit angel sia kaboga atuh kieu bae sih cek iblis teh ulah deuleu soal kreditanana manfaatna sia bisa silaturahim sia bisa ziarah ka Banten ka dulur-dulur neuk dagang bisa pake dagang ngaji poe minggu sia bisa maning kredit bae aing nu tanggung jawab cak iblis ora sok sieun tuh deuleu tatangga sia geus boga tuh babaturan sia sia sakieu babarina dibuka di unggal nagara di Indonesia kamari 3 juta kemudian turun di 1,5 juta turun di 1 juta turun 500 kuari asal KTP bae bener kan tuh ngabenerkeun geus sia mah emang osok ieu horeng anak buah iblis
diharap jada geus puguh soal agama pokok soal puru-puruna anu kira-kira bakal nyalametkeun ka urang dipengkol-pengkolkeun ku nyana sia ngajual taneuh kan cek iblis di mana di Kendal berit cat bebeunangan sia aya 300 juta mah ye eta kan duit mamis sanggeus aku sia dibabagikeun dulur-dulur sia supaya ngasaan padahal mah teu dibabagikeun ge masalah ngan sia mah bagir bae kuarikannya sata 200 juta depositokeun eta teh hiji pengamanan nomor kadua sia bisa nyokotan taina eta sia ti bungana doang dahar sadaekna 200 juta jang sia jeung anak pamajikan bisa nyakolakeun anak dan lain sebagainya bari utuh eta teh geus ulah sok gadenge ka kiai atuh kiai papan teu ngarasakeun sia kanu senang nama atuh sapira kiai ngocoprak doang ulah pati didegekeun kiai-kiai di akhir zaman mah geus mendingan tuturkeun deposito di bank mana nya na kan ngeunaheun jasa sia ti kan nyokotan duitna bungana eta mah urusan haram kitu teh cak kiai bohong bisa aing belum nyaho ye pan aing mah iblis tuh baheula di sorga ayung ke babarengan jeung aing aja juga bari ngerenung bae kieu di tempat sarat oge nya atuh cak nu kumaha deui ye ja duit mah lamun dipake beak balik kendaraan nah juga beak atuh maning di depositokeun nyata ngobrol jeung juri aja jana ngagerokeun pamajikan neng gade neng aya naon kade dieu galada ieu aya angin seger neng ge naon ieu mah kana ge musyawarah urang rumah tangga supaya ngararenahem kabehan atuh aya naon Kak kira-kira lamun ieu duit kan urang lamun dipake ngabangun imam balik kendaraan sakicep ge aju beak bae bener Kak ieu lamun didepositokeun kurang tah lamun 200 juta berarti kan per bulan teh ya tina 10% 100 juta 200 juta 20% berarti urang meunangna geus berapa 20% tina 200 juta sabarata ulah sok boboan ya tuh kan urang eta kan wudu geus ngeunaheun jasa geus nikmat urang nyokotan eta bae pake dahar pake nyakolakeun anak dan kadang-kadang mun kurang teh dicokotan kabeh sakaligus ke 6 bulan karek cokot bisa ngarehel heuh Kak akur tak kos kitu Kak aku ditiupan ku iblis akur kan aku jual we anak na naon mah ieu keur duaan bae ya ka dieu sia dieu ke musyawarah ya yang setan-setan ya atuh ti jauh kene anak da satujuan bae ngaran kolot mas ya lamun teu disatujuan kan ngaran ge kolot sia lamun kolot hajunya ngajang hilek ka sia-sia moal ka sorga geus teh mah urusan kolot sia mah geus satuju bade kumaha da kumaha satungtung kolot aya kana sama satuju bae nya oke guys datang naon emang mah ya kade ya sia diuk dinya mana kadi siap itu aya gorokan kade sarua ditiupan ban ye abah siapan boga atas asa babagi jeung urang kabehan aya 200 juta deui jadi duit mah di kumaha ge beak ieu mah neuk depositokeun mah ge dicokot bungana bukan atuh ai emak satuju mah jeung abah kula mah sapira anak atuh anak mah deuk kumaha teh daya teu upaya geus kula mah pokona mah asal menang ridho abah bae jeung emak geus kan gitu cak iblis teh eta anak nomor hiji eta hebat eta kos kitu eta tah mah menang hidayah teh mana sial iblis setuju diteun cokotan bae bungana masyaallah teu pernah ngadengekeun ka kiai teu pernah ngadenge geus ulah didengekeun kiai mah ja urang nu ngarasakeun ngeunah mah tah ieu keur carita kikituanana padahal mamalana deuleukeun asal teu akur jeung syara jeung Al-Qur'an deuleukeun ieu mina idihim ye heuduh ti mimiti agamana datang ka syariat-syariatna wah lain lalagan terus-terusan digoda ieu iblis ti arah hareup masyaallah wa min khalfihim nomor kedua iblis bakal datang dengan sumpahna laqaudan lahum siratal mustaqim
datang tiara tukang iblis teh tukang mah kapan nungges kuari kapan ieu tukang wareup akhirat berarti tukang mah dunia berarti nyaninanya manehanana ngagoda urusan dunia mulai berurusan tentang dunia digoda ku setan mumpung aya kesempatan digawe di pabrik eta kan sia lamun pulang teh sok aya besi tah lumayan itu tuh pun kanyawan atuh sia kerjasama sorangan bae mah tuh beres kerjasama sia jeung babaturan sia opatan lah itu satpam mah tempel bu sia atuh moal lain terapi aya urang musyawarah mah tapi musyawarah lobby ayo geus lobby mumpung di pabrikan sia kan 10 20 kali itu nama 10 paling ge 12 tahun 15 tahun eureun sia geus satu gaji sia kan saeutik tapi lamun aya kos gituan mah eta mah pan haram carita haram eta mah santri ustad kiai eta carita haram ayo udah di pabrik geus haram bener duit bae oh bersin teh hayang teh budak teh kayaknya itu sok mulai towe babaturanana Jepri nanti orang kan geus kebal dia jangan tahu ana cenah kaboganya kumaha tapi sih buka babarengan bae itu masalahnya yang ada dua ada yuk ayo kumaha satpam urang sapira tiluan dong bere rokok mun benang ke polisi nah nu osok ka dieu teh papan babaturan aing beres langsung tanggung jawab aing sama polisi kos kitu ieu lah nya ke sarua ka aing sok nantang buang bensin segala naon geus balah mah nyana ti tangga jaga emang daekeun polisi emang polisi zaman baheula polisi kuari batu pamalingan kabeh geus hayu kerja sama geus eta iblis teh kos kitu ya mumpung digawe kuari jadi bupati mumpung jadi gubernur mumpung jadi presiden dana haji teh sabaraha triliun karena eta kan gede jasa nu boga eta mah di zaman Pak Harto dikondisikan sejuta malah kabelah di zaman 2 juta terkumpul sekian triliun aju ngumpul batur mendeknya kalenyeun anu lah tama di Indonesia mah geus tama keputusan nanti raja tama geus mendingan babagi bae ulah aya naon-naon pajak teh kapan sa Indonesia setahun teh 1.200 triliun pajak teh geus asalnya bae ieu babagi bae pokoknya pencetan rakyat ayo geus mampu hari teh cenah Freeport atuh gagajeun urang Amerika geja lah rakyat pajak teu nyawana naon ieu lain kitu lamun kieu mah dibawa dicokot aju diolah di urang aju asup pajakna ka Indonesia kan lah urang ngomong kos kitu mah leutik tah urusanana geus kajian dibawa produksi kan nu penting urang kan di kerajaan ieu kan dibarere geus urang ge sarua diberes kaya tah geus mangpang meungpeung bae bensin taekeun bensin setan ayo guys korupsi tiupan setan beres timimiti nomor 1 kakak PK nageh atuh kabagian bohong KPK bebeneran nya KPK bebeneran ngan atut don jeung wawan ayeuna sejenna teu ditararangkepan kumaha sih araraneh aing mah KPK model mana mun masih kene KPK beuki dahar pasti nya ge sarua bae kok ngan atut doang jeung wawan nu sejen emang teu korupsi kitu kok teu ditangkep sih berarti kan aya main kok anu ditangkep teh ti Golkar kok nu ditangkep teh ti Demokrat kok PDI ditangkep hiji-hiji acan sih
berarti kan ya unsur di jerona. Emang aing teh nyaap. Mulai ke arah politik ya panas. Juring panas juring ge. Sia teh nyaona naon atut lawan atut adalah dipuhuna atuh. Oh, di Demokrat si eta. Di PKB si eta. Di Petilu si eta. Lantaran eta lah nu bakal ngadukung ka ditu. Aya eueuh sih di PDI nu ditangkep tidak ada. Kok bisa kos gitu sih? KPK model mana ya kosnya? Kos gitulah. Nah, mulai tah berarti orang. Oh. Anu lompat ka ditu kok ditangkap nu anu. Permainan. Kabeh teh pasti permainan. Tuh, ayo mang. Datang kacamat, datang kalurah. Di kelurahan aya uang naon darah banyak aing keneh bae sia ngomong atuh. Aduh kudu dajang jembatan jang gorong-gorong jangan ulah tilap terus kos du moal paeh iblis mulai eta carita maling eta baik di pemerintahan atau di organisasi geus teu kudu caritakeun lah boro-boro organisasi lain organisasi NU geus teu ala leceg komo organisasi nu lain mah kemudian ku ari peroranganana keluar ti masjid asup maka sendal jepit keluar maka sendal kulit lah sarua tekna ieu cakeuna teh eta kan iblis dunia wa min khalfihim ta iya bisikan iblis itu cek iblis teh asa aing mah sabulan can dibuka-buka tuh koropak masjid asana gede kajian kukumaha ge geus ya penting didinya nyalimpet banta kunaon siapkeun obeng siapkeun bangsa tang dan lain sebagainya lah itu mah tuh siakan masyarakat di dieu itu ge duit masyarakat ieu lah tuh geus masalah nu masyarakat kembali ke masyarakat itu dari masyarakat untuk masyarakat kembali ke masyarakat eta dalilna dari demokrasi pan kos gitu atuh sia ge bagian masyarakat atuh geus becok tuh masalah ya seperti gula hese ngan carana kieu sia kekedengan ulah wakan kanyawan ku batur idinya kayak geus tetep penting ulah didinya buka keluar kayak geus beres asupkeun deui ka dinya bila perlu kunci deui ku sia atuh lamun hayang bagus kunci teh nyieun babari lah ku ari mah geus da eta mah pokona mah rahasia kos kitu mah nya atuh mun aya nu neuleuh moal aing nu ngamankeun cak iblis moal geus tep cokot bawa asupkeun deui ka dinya horeng DKM na sial DKM maling duit DKM eta di Lampung tah asli nama urang Pasar Kemis. Aduh geus macam-macam geus bisikan setan teh kuari urusanana bisikan setan teh min khalfihim tentang sedekah nyana geus sugih kuari boh ti pemerintahan boh usahawan boh tani boh bisnis dan lain sebagainya di lembur aya nu ngabangun masjid dikerahkeun RT titangider anu make di saurangna 2.000 saurangna 10.000 aya anu saimkana bae boh kumaha hasil musyawarah mulai RT datang Assalamualaikum salam cak iblis teh susah sia sia nu dagang sia nu tani sakitu hesena sapira harga karung hiji karung sapira sabaraha meunangna ajuku sia dikumpul-kumpul pan can kabeli tanah can kabeli mobil ku ari aya nu minta sedekah deui asana susah sia kajen kukumaha ge ulah kajen kukumaha geus kabaturkeun bae maning kieu bae bahasana nu ngeunaheun poe ieu mah heula persabeun bae ke sugan minggu hareup kitu bae sih engke minggu hareup datang deui ke sugan minggu hareup deui engke lamun datang deui ke sugan minggu hareup deui ke galedek datang da sia setan bisa aja pas bulan Ramadan dek zakat geus fitrah bae 3 liter setengah nama ulah henteu tah macak iblis teh aja aya ieu ngan ai kudu zakat mal mah puluhan juta tuh ulah ieu atuh duit urang
nunyangan-nyangan urang adapun eta kiai-kiai nyebut segala zakat mal lah teu ulah sok didengekeun komo kiai nu hayang mah ulah didengekeun geus tabakos kitu mangke kumaha di akhirat bae hitung-hitunganna ieu misalna urang teu zakat atuh jas salat urang bagus kan bae kaberi ku salat gitu bae sih urang ya urang atuh puasa osok lah atuh sepirahan ulah ngitungna zakat capek jangan duit teh capek biasa beuheur jangan duit manya urang nu boga batur nu ngeunah pakir miskin lah bohong pakir ujianna urang lamun loba nyalurekeun zakat kok sedekah ulah kitu aja kebajikanana ka haji apa lain deuk dikaluarkeun zakatna deuk sih ajun teh jadi teh naon ke kadela ada di ukala di dinya teh iban urang kaluarkeun zakat teh 30 juta jang masyarakat misbagian bisa kieu kurang ku lamun kieu bae jadi mah duit urang atuh zakat kumaha urang 10 juta bae lah urang 20 juta mah atuh mah cekalan bae ya tuh teu naon kumaha ka haji bae tamanek dibalikeun ka kongkorong dibeukeun ka geulang teh nya kajinya tuh eta mah atuh pan aya bahasa dunia mata talang raga eta iblis pohar aja sih iblis atuh geus 10 juta kita geus gede aja batur aja anu sedekah 10 juta geus 10 juta geus malah mah 10 juta ge 5 juta bae eta tah iblis bakos kitu tah masyaallah ya'iduhumul faqra ngajanggikeun fakir loba sedekah loba ngazakat fakir geus ulah doh eta wa min khalfihim di tukang nyana urusan dunia nyana tah paling itu cokot itu hajar itu geus ulah sieun kana naon eta iblis ketika sedekah ulah nu urang ieu nu urang itu nu urang manya nu urang kudu didikeunaan ka batur bae urang mah urang bae eta lah iblis ieu lah summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim masyaallah limit jasa pohara wa aimanihim ya iblis teh deui datang ngagoda ka urang anu keur meujeuhna urang aya di jero agama Islam anu lurus hayang kapanggih jeung Allah urang teh aya nu kapanggih di dunia keneh seperti para aulia Allah aya engke bae kapanggihna di surga kapanggih ku Allah jeung Allah malain kapanggih buleungkeukan lantaran Allah malain di luhur di handap di kulon di wetan lain Gusti Allah mah anu nyiptakeunana ngan setiap ieu ciptaanana aya nu nyiptakeunana di dinya lah digali aya perasaan kadeuleu Allah teh maksudna lain ku mata ieu tapi ku mata hate nu mantak cek Sayyidina Ali teh kira-kira bahasa Sayyidina Ali mah kulama lam abud robban lam arah embung kaula mah ngaibadahan pangeran nu teu kadeuleu ku kaula lain lalagaan Sayyidina Ali mah lamun kula can bisa ngadeuleu ka pangeran moal daek ibadah jadi geus deuleu Sayyidina Ali mah nu mantak ketika di pedang teu karasa lantaran keur babarengan jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala nu mantak nyana konsepna hayang deuleu Gusti Allah teh eta adalah tu pepegatan jeung dunia jipah dunia eta adalah bangke lieu teu beda jeung bangke sajelema nu neangan bangke berarti eta adalah anjing geus tolak tuh geus salasan ai tolak tilu kasihan dunia teu hayang setik ketika can moal diruju deui sia ku aya mantak begitu eta kadeuleu Allah anta budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah ka'annahu yarak maneh ibadah ka Allah seakan neuleuh ka Allah mun teu bisa neuleuh ka Allah seakan dideuleukeun ku Gusti Allah tak Sayyidina Ali mah lam a'bud rabban lam araf teu hayang aing mah ibadah ka pangeran teu kadeuleuh pangeranna kadeuleuh berarti ku Sayyidina Ali mah ulah ditanyakeun Kangjeng Nabi ulah ditanyakeun Sayyidina Abu Bakar ulah ditanyakeun Sayyidina Utsman Sayyidina Umar Sayyidina Ali neuleuh ka pangeran kumaha atuh tamat rasaan hese atuh kos urang bobogohan bae jelema nama di Bandung tapi hunungna kadeuleu bae ngalamun bae kieu ka haje bawa ngahanem bae kunaon sih kos kebo ada alwajana tas kenalan di Bandung
di luhur bibirna aya hunungan tak kadeuleu we wudu masyaallah tah eta bisa kadeuleu kos kitu kunaon aya tali cinta waduh tidak terhalangi oleh tol oleh gunung oleh lautan lautan yang dalam akan kuseberang gunung yang tinggi akan kudaki wah hutan yang lebat akan kuarungi kajen teh ini kerkeb ku macan ge kira-kira teh Oma Irama boh poharagas tah itu kebayang nggak ya ciptaan Allah kan langit ciptaan Allah katut esina bumi ciptaan Allah katut esina urang ciptaan Allah aju kuari dijieun seperti kos kieu kok teu karasa sih diciptakeun ku Gusti Allah digali ya sehingga karasa ayana Allah kadeuleu perasaan kos kitulah nu mantak iblis datang wa an aimanihim belah katu naon dia belah katu teh at-targhib fi tarkil ma'murat nyana kieu iblis eta med saya ke mana dek sholat ke mana ke masjid dek naon berjamaah kan ngorakan masa sih kudu berjamaah sholat pasar baca pangeran mah lain di masjid di imah aya di musola aya atuh si aya yang khusus mah mendingan di kamar sorangan lantaran atuh di masjid bahkan loba jelema ria sia kajen kumaha ge aing sih ngan sakadar nganasehatan geus sia hebatnya serta iblis daripada sholat di masjid siap berjamaah ayah riaan mendingan di kamar sorangan dele para wali sholat sorangan babila perlu di gunung sorangan geus teu kudu ka masjid-masjid heuh nya cak iblis sorangan atuh mulai turun sholat sia sorangan kan di kamar eueuh nu neuleukan teu kudu aya sunahan eueuh sasaha ieu sholat sorangan bae parduna bae nu neuleuh nu naon teu nyahoeun sasama pamajikan sia kitu nyaho geus bae sholat sorangan bajuna ulah nu eta sholat sorangan mah tuh Allah maha uninga ieu nu penting mah kadeuleu ulah kadeuleu aurat itu nu rinsok pake rinsok pakai kaos rinsok sholat sorangan Allah cak setan teh sholat sorangan ulah angel-angel itu sih cepet ya urun deuleu ieu geus sia sargep ieu kuari mah samping atuh siap samping abri ieu sia kaos rinsok geus cepet bae geus teu kudu atuh maninahan penting masalah Allah mah mauninga penting sholat siap ku sholat lagi geus hebatnya siap ustaz lain kiai lain atuh geus bae geus jemping-jempingkeun sholat caknya mah trial meureun Masya Allah karim iyalah at-targhib fi tarkil ma'murat ngaresep dina ninggalkeun nu diperintah gas tah lamun urang maksa bae siar ieu mah berjamaah geus naon setan mah kos itu aya geus berjamaah ngan sia yang kalem bahwa sia teh berjamaah jadi sia mapan pemuda hebat pan mun pemuda teh mun tokoh-tokoh hebat pan abe jelema ngomong deui jelema di dieu mah iwal ti nyana berjamaahna getol jasa tah supaya kitu bener na setan urang daek digoda bae urang teu daek digoda keneh bae moal terus bae setan mah terus bae masyaallah ini naon ieu deuk muludan aju atupan ieu ngagungkeun agama Allah ngagungkeun agama Allah mah lain muludan doang aya keneh rajaban aya keneh haolan aya keneh mas geus teu kudu kuari bae sia mah atuh mere aku bae hiji balangkeun apa ka ditu geus hadir ge geus teu kudu sia mah atuh pan tokoh mah nya muludan di mushola kudu hadir kelas sia mah tuh kuduna di al istiqlal oh istiqlal asa da kaplangkop atau budak semua kelas sia mah teu pantes sia mah tokoh mah nya kudu di musola anu lah paling 100-200 pan sia mah atuh mantan DPR pan sia mah mantan DPR mah teu layak hadiran di nu kos kitu pan biasana ge jeung berdasi bergengsi atuh ulah nu kos kitu mah geus teu kudu tah ieu setan teh kos karari tuh di mana sia
Jumat kunaon isu keneh amat emang wali atung ke rada beurang siapa kos macem-macem bae teu jadi digoda ku setan teu jadi ya Allah ada gelombang jam 10 kuat merode pas jam 11 bagian santri kiai jam 11 sama kos kitu mah engke bae ngesiap siap iya setengah jam deui cek setan teh atuh lega keneh di masjid ge engke bae kurang 10 malah nu pas mah pas azan bisa ada setan kabelah itu napas kurang di jalan kene ngadenge azan Allahu akbar tuh kan geus azan isin sia datang mending balik deui Masya Allah setan pergi pitar ke mamorot sakatuhu tablah katuhu tak setan kos gitu mantap orang lamun isuk-isuk kudu kikiran sial goblok sia setan cek babajikan nanaon tak aja aing ka setan goblok diharap ke kepala geus ditinju disisir geus geus beres kabeh kopi para ya setan ya Allah ya Rabbi pokoknya mah seluruh diperintahkan dihalangan ku setan teh ieu katu wa an aimanihim ndek munggah haji ulah munggah haji ulah ngora keneh engke bae ieu pan nungguana lila komo lila mah engke bae geus boga duit mah meuli nu plus bae kuari daftar kuari berangkat henteu kudu lain gitu pak nges Aisyah maksa mah kudu kieu atuh niatna isin kata tangga batur geus dari haji siancan kudu kitu atuh setan nasihat belon setan cek aing mah cek setan teh daripada munggah haji mah mendingan meuli Avanza munggah haji angel Avanza mah Gus ya bisa ka dieu ka ditu engke kapan lamun aya anu nyewa bisa dipakai jang ieu tah ka Makkah direntalkeun beuli 3 habek rentalkeun ku sia hasilna dipake ka Mekah keur carita hasilan ge mobilna dipake ka Mekah atuh ngeunaheun jasa paling meuli mobil aing sia atuh ngan sakadar ngageng mah bener kasih bae setan deuk ibadah haji ulah deuk Jumat ulah deuk salat ulah nek siri ka mana ngaji poe Minggu ka mana ka Cilongok ngaji Minggu maka karang bolong tuh si Sarwiti geus ngadadahan bae Juned aju kusia dibonceng make mio mantep jasa babaturan sia loba mending ka karang bolong tuh aju sia lamun loba duit batu ka ditu ka Bandung ka Lembang nyewa hotel ditu nyolong ngalo mantep jasa teh di Cipanas di ditu jadi ulah disia-siakeun masa muda kayak geus kolot tah mun geus kolot pantes aja ngorakeun waktu ulah waka kebalikan ka ditu sesenangan heula jaya tobat ieu sebenarnya mah pangeran mah urang bisa tobat geus asal bisa tobat atuh geus ngeunaheun jasa emang pangeran kos manusia atuh henteu pangeran mah urang kuari maksiat engke tobat atuh Allah mah mukakeun lawang tobat atuh babahari geus dumatek ulah disia-siakeun geus kuari mah palingan berangkat bae geus ka ditu pake ngaji sagala caritakeun setan ke ngaji mah sial tah setan tetep kurang ngaji bae teh emang ngaji bae itu ulah saya ngaji bae mangan cicingna di handapeun teh kalampon ulah ka maji sareudang kalampon bae dinya ban loba segala atuh sate aya uleg aya atuh geus bae dinya bungkusan geus bae di dinya tah ngaji begitu pan aya di luar mah ngarokok ngeunaheun ngopi geunah geus teu kudu mayar kopi ge geus pokona mah kieu bae geus ngadahar 5 ngaku hiji darmaji ngaranna aduh ieu setan belah katuhu teh ngagoda ngararesep titah ninggalkeun naon nu diparentahkeun ku Gusti Allah
Gusti Allah titah talabul ilmi ngaji setan ngahalang-halang ulah waka ngaji pan sia mah ngorakeneh ulah ngaji siama pan siama pejabat banyak ngahiji jeung lain pejabat ulah ngaji pan siama mantan pejabat tuh ngajina jeung golongan-golongan para mantan deui gih kiai nage pilihan atuh aing ngaran mantan pejabat manut tadina dimu ngajina sia ulah sak sambarangan kiai anu ngomongna sangeunana bae haram itu haram ke sia haji kajen kukumaha ge geus jadi betul bae sia ngajina jeung para mantan bupati aya mantan bupati polisi mantan polisi PNS mantan PNS camat mantan camat manya sia mantan camat kudu ngaji babarengan jeung tukang ngawaluku gengsi dong sial teh jurig dek haji di halangan, dek ibadah, dek sholat di halangan, dek tahajud gak di halangan, orang dek tahajud udang cek setan teh aku naon ya udang dek tahajud sakumaha kiai kiai tahajud mah penting mah dek ngajajal bae saban tahajud capek sia isuk tunduk siapan boga pagawean isuk ka pabrik teh ka pasar teh yeuh ai kiai mah pan teu boga pagawean sabira jeung santri badaek ngaji teh daek henteu eta pagawean kiai ai sia mah pan aktif di pasar di kantor mun isuk tunduhkeun kumaha mun pimpinan nyarekan daripada tahajud mendingan hees isuk aman gitu setan teh geus sok tahajud teh jeung kiai jeung santri nu geus kitu mah ayo urang mah pagawe pake teu kudu tahajud ulah tahajud endek ti bae mandek mendek 2 rakaat teh urang mun maksa tetap dihayukeun ku setan mah dihayukeun dituturkeun we gegeran geus 2 bae 2 capek aju SD geus bila perlu teu kudu kuluk salam ya jasa setan ya Allah ya Rabb pohara jasa iyalah wa an aimanihim ngagoda belah katuhu tarkil ma'murat seluruh itu diperintah dihalang-halang penghalang datang belah katuh summalatiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim aing bakal datang ulah sambatkan aya cek iblis tiap belah kenceun anak Adam ti kenca ku aing bakal didatangan naon ieu at-targhib fi palil manhiyat garesep dina migawe anu dilarang ku Gusti Allah seluruh nu dilarang kunyana diresep-resep minuman eta mah bir bintang tahan angin lamun nginum bir moal asup angin iya jadi urang mah ulah leluhur haramna tapi faedah pokoknya bisa dicoba lain hiji lain 2 orang Amerika mah geus ngabiasakeun ti lepas asup angin paling paeh nyana siang nginum bir aju naik motor teu kudu make kaos teu kudu makanan dicoba bandingkeun jeung nu teu nginum bir ujianna sia kuat bir mah tahan angin ieu mah heulanan asal nyobaan bae bener jadi kamangpaatanana adapun teu mun ngeunah tuh teruskeun teu ngeunah tuh ulah ieu mah sakadar nyaho bae ulah di akhir zaman haju teu nyaho bir bintang rasana kumaha ortodok kan ngaranna ge bergaul saya etika lahanan minum bismillahirrahmanirrahim ulah bismillah tuh banyak minum bir bismillah siapa tolol iblis lo goblok lekap ge sedot itu naon tuh ganja itu ganja masuk mabok tuh mabok ngeunaheun emang pasanganna bir jeung ganja ngerop sama kos gitu mah ibarat pariuk mah kekepas kos gitu mah jimbung besi mabok mabok we ganja yang ngarasa encan itu aja tolol lu kos gitu mah sia dek dongeng kuat ka babaturan sia ai kitu mah geus sakali bae heulanan jaleng lengan atuh terus sakali asalnya kok bae heulanan ieu mah asalnya ngaranna ge di akhir zaman bergaul zaman modern nya zaman internet teh nyaho ka ganja-ganja acan mumpung aya bae engke mah hese deui sia itu tenan ae geus
oh ketanata ai ganja makan mal etanata hasibna ulah kena kaluar tutupan surga oh indah ieu sawah ti dieu tanah nu aing kabeh waduh ieu pabrik nu aing kabeh gara-gara ge mabok aya datang babaturan ngaudang aduh dek milu naik kapal dia jeung aing tuh cak babaturan mah jadi kos kiat ya aduh asal lo kapal aduh isuk bae tuh lamun kuari mangan kapal doang isuk mah apolo wah budak beki jero ya budak kaget tutupan mah mabok sia cak setan teh eta kan babaturan si anu saidolohi nya nama keur aya di awang-awang ngomong kitu teh keur ngeuna eta teh hasil nginum bir jeung ganja atuh bantak naon jabirna aya keneh ganjana aya keneh ya atuh garana ge urang saidolohi kudangkeun habak penta geus deudi penta degeng geus coba ge ayo geus ieu beureun urutna eta aya keneh setengah deui eta tenggak up benernya malam minggu kan ayeuna ya geus tek ganja kumaha mun aya polisi bere polisi ye polisi sok api-api polisi nangkep orang nyana ganja geus wasieun mabok pas sudah sarwiti kadieu sia kadieu nana kadieu emang enak tadi asup ke jero kamar kunci tidak ada siapa-siapa buga kutang geus teu ala lecrek setan dah terus urusan mangsa permanhiatan urusan mabok kunyana digoda urusan zina urusan maling pokona nu dilarang-larang nah ieu iblis datang belahan kenca masya Allah bayangkeun ku urang sumpah iblis endek cicing di jero agama nu lempeng nyaonya lagi bahwa agama nu lempeng agama nu dipikarido ku Gusti Allah Islam sebab bahasana ge tadi la qaudanna lahum siratal mustaqim aya siratal mustaqim nyaonya na agama nu dipikarido ku Allah agama Islam berarti nya ieu kafir angas teu percaya takabur hate leutik mah percaya agama nu bener pangeran nu asli Allah bahasana la qaudanna lahum siratal mustaqim bahasana nyala kos kitu tah aing dek cicing ngahalang-halang di tempat agama nu lempeng nu bakal datang ka Allah nyahoan berarti Islam teh agama nu bener dipengkol-pengkolkeun ku nyana masya Allah sumpahnya aing bakal datang di seluruh jihad latiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim bikenca ujianana wala tajidu aktsarahum syakirin Gusti moal manggihan ke anak Adam kudu iban setelah ku abdi digoda deukeun coba ge hayang jauh anak Adam di mancanagara ku abdi bakal digoda ujianana moal kapagi nu iman ka Gusti nu iman ka utusan Gusti deuk di acak-acak ku abdi pohara jasa ieu nu mantak lamun aya jelema nyieun warung pojok iblis teh surak lamun aya jelema nyieun bar iblis teh surak lamun aya jelema nyieun hotel model nelayan di jatinya na teh pidato saudara-saudara sekalian tidak ada lagi kehidupan yang paling indah kecuali di hotel. Kita ini mau masuk hotel dulu ke Jakarta, ke Jawa Timur, di Bandung, tapi sekarang kan ada di daerah kita.
ini adalah telah diizinkan oleh umat sekitarnya, terutama pemerintahan setempat. Dengan demikian kita leluasa masuk ke situ. Jangan diabaikan, mari saudara-saudara, terutama kaum muda, kita kunjungi nelayan. Tah eta teh orang pasar Kemis, orang terep, si kupa anu ngabringkan nelayan, ieu adalah kendas sedotan biusan, pidato juri kita kos. Tah, setan teh kos gitu, masya Allah karim. Katu keca arep tukang teu dicaritakeun ku Gusti Allah di luhur jeung di handap. Nu mantak setan teh teu bisa ngagoda di luhur jeung di handap. Hiji-hijina jalan nu mantak aya sahabatna Gusti Rasul, lamun setan datang di berbagai tempat, di berbagai arah, atuh urang kumaha deuk salamet ka Gusti Allah teh. Oh, cek Kangjeng Nabi, Allah teh nyaritakeun belah luhur jeung belah handap nu mantak urang teh ketika urang hayang salamet ngadoa tamprakeun leungeun kaluhurkeun, setan moal bisaeun lantaran urang keur munajat ka Gusti Allah. Hate kaluhurkeun urang keur munajat ka Gusti Allah, artina luhur-luhur anu maha sagala-galana Gusti Allah. Urang ngadoa teh kudu dikiekeun tah cak Kangjeng Nabi, ieu moal aya hahalang ka Gusti Allah. Nu mantak ulah sok ngadoa cak setan begitu kamu ngedoa. Udah mantep. Banantina fitna cak setan teh kos gitu. Plek. Doa. Lagi nomor kedua handap. Jalan setan ke handap mah. Mantap tungkul. Dina zikir mah aya aturan-aturan. Ketika orang ndek kopi dikit tungkul ke handap. Kabeh dikahandap ke di samping orang netungkul, mata celi kabeh dikahandapkeun. Engke bakal aya ilham ti Gusti Allah. Dua, hiji luhur, nomor kedua kahandap. Teu dicaritakeun di dieu. Adapun sekitar ieu mah tetep bae ku setan. Carana kumaha hayang ulah digoda ku setan? Urang lobakeun maca ta'awud ka Gusti Allah, maca la haula wala quwata illa billah ka Gusti Allah, jeung bacaan-bacaan nu urang resep. Ketika urang resep bacaan-bacaan boh sholawat, boh tasbih, boh hamdalah, setan panasin. Ngan saukur nyingkir doang. Engke lamun urang geus teu maca deui datang deui. Moal eureun setan mah kitu bae. Kahiji, nomor kedua ketika nyana ngadenge suara azan. Lamun nyana ngadenge suara azan, nyana lumpat. Satungtung suara azan kadenge terus wae lumpat. Ke eureun nu azan datang deui. Nu mandak nu azanna ulah anu kendor-kendor sorana. Jelema nu azan kendor ya Allah cak setan aing ka tanggal lambung ge beres. Illallah tah geus kada ge brak deui kadinya. Coba lamun numbat. Allahu Akbar. Aslina kos kitu azan mah. Aslina teh kibilal teh kos. Allahu Akbar. Cak setan panas. Asyhadu an la ilaha illallah. Wah. Kapangi jadi setan. Panas. Urang ngarumpul di Gunung Karangyuk. Eta adzan anu kenceng. Kaditu kadieu gitu. Ieu azan. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dilalagaankeun ku setan. Setan ge lagi ngobrol. Wal kebal. Masya Allah. Nailah pohara jasa setan mual manggihan Gusti kalolobana manusia iman ka Gusti nu mantak nyana neuleuh riungan kieu teh setan geus gideug bae sial tak ki uci sial jasa jelema dararata ngaranna jibo ku aing di ditu digodaan ku aing di ditu digodaan ieu sekitar ieu nyana ge musyawarah bae engke geus balikna bonceng janda
gas aja ngaji mah ngaji wae geus SMP si kuari teh eta sia jasa teh ki uci ya gregetan eta nyana guys mulai nyana geus di luar ke kajen ngaji mah ngaji bae ya goda kurang nyana geus gregetan we aya anu salat aya nu azan aya anu pangajian pangajian di lembur urang anu 20-an teh setan gregetan jasa nyana ngabisiki ka kiaina mending eureun kiai eureun ngaji ngan 20-an dong eureun geus 20-an mah teu puguh teh ngaji 20-an tapi kan lamun nyana kuat mah teh bisa setan aing mah deuk aya 20-an deuk aya 10 hiji sekalipun aing mah deuk terus bae gagah amat sia cek setan teh atuh sia kita mendukung mah atuh nu ngalem teh mah kos kitu mah aya dua antiluan mah nah aing mah teh hayang di alam ku jelema Allah pokona aing mah deuk sabarahan teh maju bae kakarak setan ge deuk sial teh kiai kuat-kuat teuing kuat-kuat teuing teh si kiai jelema na bae ku aing deuk de aya di ieu lah ku aing dibisikan ulah ngaji ulah ngaji kantepkeun kana nyana ngocomang we sorangan setan lah geus bak kiaina lamun kuat kiaina masyarakatna bego ta setan ya kos kitulah nuantak nya janji wala tajidu aksarahum syakirin Gusti coba lamun ku abdi geus digoda anak Adam ujianna moal manggih anu iman nu mantak ketika manusia Kristen kafir Yahudi Buddha dan lain sebagainya setan geus amanin ya nu digoda diolah sararia aja secara dibantang di Tangerang wararaji bae nyaritakeun pangeran bae sagala kredit diharam-haramkeun bae mantap aya bae sakpan nu kuat teh aya bae tah gregeteun tah setan tah gregeteun tah setan teh geus dijual ku mah lah kreditan geus moal ngredit aing mah ngredit deui qala khruj minha madhumam madhura cek Gusti Allah setan iblis ukhraj minha keluar sia ti surga madhumam madhura terhina dan terusir ini sia ti surga gas ulah aya di surga deui sia buang ka waras ya terus turunnya diturunkan di sorga pas di dasar lautan laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in yakin jelema nu nuturkeun ka anjeun ti golongan manusia eta bakal la'amla'anna jahannama minkum kaulah bakal minuhan ka neraka jahanam ti golongan aranjeun kabeh jeung jelema nu nuturkeun ka anjeun ajmain soa kabehna pokona mah iblis dengekeun ku sia ieu jahanam teh bakal dipinuhan ku golongan sia iblis setan jurig neo-neo kuntilanak mamang-mang momonon termasuk mantabia ke jelema nu nuturkeun ka ajakan-ajakan sia ketika jelema nuturkeun ajakan sia teh daek iman ka aing jeung ka rasul aing batur sia nu bakal jadi penghuni jahanam ketika ya jelema nu tadina iman ka aing jeung ka rasul aing kemudian digoda ku sia ngagilakna kemudian murtad bakal jadi batur sia penghuni jahanam termasuk jelema-jelema nu iman ka aing ngan manehanana ngagelok ku godaan sia andai katana manehanana mabok judi maling korupsi dan lain sebagainya bakal jadi penghuni jahanam ketika dosana aya keneh la'amla'anna jahannama minkum ajma'in na'udzubillah min zalik mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun tina panggoda setan pangharu biru iblis sehingga orang bisa ajak dina agama nu lurus agama nu dipikaridho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala urangna pamajikan urang anak incu urang tatangga-tatangga urang kawauh-kawauh urang mudah-mudahan urang kabehan dibere teger dina agama Allah agama anu lempeng Allahumma hdinas siratal mustaqim sing hade kos kitulah ieu bahasa setan
kuari geus turun iblis teh kahandap tinggal urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Adam nu masih keneh di surga wa qala ya Adam uskun anta mun teu ngaji minggu hareup rugina kabina wallahu a'lam.